Bismillahirrahmanirrahim. Aradtu kaula ngamaksud, kaula karep, wa ahbabtu sareng kaula hoyong, an ubayyina kana yen ngajelaskeun kaula, lahum pikeun maranehna, tariqat ta'allumi kana metode belajar, ala ma ra'aitu menurut anu ku kaula hafal, anu ku kaula katingali, fil kutubi dina berbagai kitab, wa sami'tu sareng anu tos kakuping ku kaula, min asatidzi ti guru-guru kaula, ulil ilmi anu ngagaduhan ilmu, wal hikami sareng hikmah-hikmah, rojaan karana berharap, ad-du'a kana doa, li pikeun kaula, fihi dina ilmu, al-mukhlasina anu arikhlas, bil fauzi ku kabagjaan, wal kholasi sareng kaikhlasan, fi yaumiddini dina poe kiamah, ba'da mastakhartu saatos kaula istikharah nyuhunkeun pilihan, Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala, fihi dina ngamalkeunana. Ieu masih keneh dina bab pendahuluan. Ceuk kamari teh bahwa di zaman urang ayeuna teu saeutik jalmi teh tos palalinter ku ilmu ngan teu mencapai sakumaha nu dipiharep, sabab cenah atos salah langkah itu. Sedengkeun ari jalma nu salah langkah teu apal metode, nya moal meraih maksud, rek maksud leutik atawa maksud gede. Takulantaran kitu aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum, kaula ngamaksud karep jeung kaula oge hoyong ngajelaskeun ka maranehna metoda belajar, jalan belajar menurut anu ku kaula katingali, ala ma ra'aitu fil kutubi menurut nu ku kaula katingali di berbagai kitab. Dina sabaraha kitab saurna atau ditinggalian tentang permasalahan eta teh. Wa sami'tu min asatidzi ulil ilmi wal hikam sareng anu ku kaula tos kakuping ti para guru kaula,
anu memang aranjeunna teh ngagaduhan ilmu sareng hikmah-hikmah. Bari sakantenan cenah miharap rojaan ad-du'a lipi. Bari sakantenan miharap doa kanggo kaula dina masalah ilmu. Al-mukhlasina bil fauzi wal khalas fi yaumiddin. Anu memang aranjeunna teh ikhlas itunya dina ngadamel ieu kitab teh masihan penjelasan dina ieu kitab teh. Sabab naonnya miharap kabagjaan sareng diharapkeun deui oge cenah ge kaikhlasan simkureun teh sing ikhlas saurna nya. Di sajabi bagja teh oge ikhlas. Supados fi yaumiddin aya bekal kanggo di poe kiamah engke. Sabab cenah sagala rupi anu dipidamel ayeuna teh ya balukarna mah bakal kapendak engke di poe kiamah. Nu matak caurna sateu acan ngajelaskeun nyerat metode belajar ieu teh dilakukeun ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Saatos kaula teh istikharah ka Allah dina ngamalkeunana, dina ngadamel ieu kitab. Jadi memang henteu gampang kitu wae nya. Para penulis kitab, para penyusun kitab henteu sagawaya dina nyusuna oge. Bahkan istikharah heula ka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.